Si Rete aya kitu ieu teh. Assalamualaikum. Pak Rete aya Bu Rete. Ya di deket. Kuriogi salit aduh. Mangga kang saran heulanya. Mangga sok. Pesan. Ya, ya. Itu aya tamu di luar. Oh, salah. Maka di luar. Gaduh. Enak tuh. Lain Rete, ieu urang acan boga KTP. Rek nyieun KTP urang teh naon bae persyaratana. Lah sugan teh perlu penting naon sugan teh ngulem ngawinkeun atau naon mawa berkat ke dieu teh aya kieu KTP mah babari ieu boga kakak lain tah mawa kakak wae Kakak hungkul Rete. Ai kakak masih aya urang mogenan, heueuh. kakak unggul dan nu penting nama aya datana ti luhur kartu keluargana kitu bae fotokopian agenan teu naon teh nu aslina ge sok we bawa fotokopian ka dieu Ari fotokopina nama eueuh Rete aing teh euy. Ngan lamun nu aslina nama aya, ngan meureun anu aslina ogenan euy. Geus sedikit rada ngurinyam kitu, heuh da mengarana genan geus lila gitunya. Meureun lah mun goreng patut mah goreng patut gitu bae eta kaci eta Rete. Baik kaci teuing kaci sok anu penting mah butuh datana. Yang geus selatunya Rete urang rek ngaweula kakakna heueuh. Syuk. Yang nya bawa. Tapi tungguan deui. Ih, sok. Aing rada tekatin dulu kitu kudu moal lancet persyaratan. Lah heuh meureun. Pak. Udang tuh molor wae teh. Puasa ibadah sadege euy. Puasa wae Allah saja jadi lumu Pak. Yeuh. Tulungan aing euy saeutik. Nah, atuh saya teh dulu Aing tadi geus nanyakeun ka RT pan aing kan lagi ieu KTP. Kudu boga kakak, cenah kudu mawa kakak ka dituna. kumaha rasaan cetuk-cetukin goblok KTP mana teh? Kapan teh kabaroro aing udah usaha wae digawe. Geus senang Ya, atuh. Assalamualaikum. Rete. Tara si Gandul tah datang. Waalaikumsalam. Sok. Gua cari titah ieu. Sok, calik. Aduh. Tuh parete Nah, cari. ayeuna mah jadi mau batu kan. Taruh aing KTP. Nah ek nyieun KTP kumaha Rete? Kapan aing teh ieu teh geus mawa persyaratan kapan tadi teh cenah kudu mawa kakak. Ieu aku aing geus dibawa keur molor ogenan ka ieu gebraga-breg ieu kakak aing keur bae lah cek aing teh matak tadi aing ngomong goreng patut ogenan. Ieu ku aing aya dibawa persyaratan mah. Nah, aing maneh Gandul nama mawa. Kita mawa kakak nama mawa naon ieu? Kapan ieu ge kakak aing bener nu sabener-bener ieu kakak ieu teh. Astagfirullah, meureun maneh mah sugan yang kalanceuknya. Kapan euy kakak teh lanceuk nah kumaha aing. Yo, Gandul, nu kieu ai kakak ye. Segera mah cik adegan contohna tah. Maneh mah ampun euy parah. Tah. Kakak kartu keluarga kehet. Lah tuh ku kakak ngomong atuh kartu keluarga gitu mun ku kakak aing hanas ngahudangkeun kakak aing keur molor-molor ogenan. Aing tunduh-tunduh oge jadi hudang cuma teu eling tuh dengan tita teh mau kartu keluarga lain aka ieu mah aka aji aka ieu mah. Terus ayeuna urang atuh kudu kumaha teh? Lah, sudah Gandul maneh mah kitu-kitu wae meuni teh nya kok. Kakak lancik we meuni. Terus we Gandul kieu wae ayeuna mah. Da lieur urang nguruskeun maneh geus wae pindah lembur wae ka ditu kasih omen. Heeh gitu. Heeh, lieur aing nguruskeun maneh. Teu apal lanceuk jeung kakak. Dan arti teh bilug ieu mah euy. Wah, ada geblek meureun. Balik Yo. Anjay.